A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ani wa nafa'ana bi ilmihi amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Faidatun ariya tahiji faedah zakaro fi nuzhatil majalis. Parantos nguningakeun sapalihna ulama dina kitab Nuzhatul Majalis an Kitabil Mukhtari, dicanak tina kitab Al-Mukhtar wa Matolil Anwari, sinareng dicanak deui tina kitab Matoliul Anwar anin nabiyyi katampi ti Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, anu mana pisaur Kangjeng Nabi qala ngadawuh Kangjeng Nabi la ya'ti 'alal mayyiti asyadu minal lailatil ula, la ya'ti moal sumping 'alal mayyiti ka mayit bade isi atanapi pameget catatanana eta mayitna parantos balik asyadu naon asyadu anu leuwih ripuh, anu leuwih banget, anu leuwih mencekam minan lailatil ula tibatan wengian kahiji. Saur Kangjeng Nabi wengian kahiji kanggo anu pararupus karaosa leuwih mencekam, leuwih keung, leuwih pikasieun. Kusabab kitu saur Kangjeng Nabi kanggo anu masih kena harirup parhamu mautakum, parhamu mangka kudu mikanya aranjeun kabeh. Ieu mah kanggo anu harirup, lamun pupusna caroge kanu jadi bojona, gaduh putra kanu jadi palaputrana, lamun gaduh incu ka incuna, atanapi ka ibu ramana, atanapi ka sadayana kaumul muslimin. Saha anu kedah dipikanya ku aranjeun kabeh teh mautakum, ka pirang-pirang anu pararupus di antara aranjeun kabeh. Kunaon carana mikanya ahna anu hirup kanu maot, diantawisna bisodaqati, ku jalan ngalobakeun sedekah sok seueurkeun ngaluarkeun sedekah. Diniatan eta sedekah teh kanggo ngabibingah, kanggo ngageungan manahna, kanggo babetah anu tos ngalih ti alam fana ka alam baqo, ti alam dunya ka alam kubur, ti alam sementara ka alam langgeng. Diantawisa ku sedekah. Maka kusabab aya katerangan ieu kanggo ahli sunnah wal jamaah mah bila mana geletuk pupus bade istri bade pamegat wabil khusus anu parantos baligh, mangka kulawargi anu dikantunkeunana sok ngadamel mangrupi-rupi kasayan. Diantawisna bila mana gaduh sametan ka Allah ku mangrupikeun salat, mangka sok enga-enga digentosan ku pangodoankeun atanapi ku pangmayarankeun salatna, ku mangrupikeun di pidyahan sawaktu saleter.
Sawaktu kata kantun salat maka digentosan ku saleter beas. Lamun 5 waktu berarti 5 letter beas. Lamun teh malangkung kantun ngetang pokoknya sawaktu digentosan ku saleter beas. Salajengna bila mana aya nu nyolatan anu nyolatan sararumping dina raraga nyuparkeun paduki payah kawajiban anu hirup kanu maot diantawisna nyolatan walaupun sadayana karena Allah niatna nyuparkeun kawajiban salajengna mikanya ku cara ngadeudeul doa kanu pupus sadayana ge lillahi ta'ala tapi kulawargi anu pupus kusab emut kana ieu katerangan farhamu mautakum bisodaqah mangka anu tos nyolatan sok dipaparinan sedekah turut patuh kana katerangan alal al muhsin alal ihsan sodaqatun midamel kasayan kajami anu midamel kasayan eta kalebetun kana sodaqah jami sararumping dina raraga nyuparkeun kawajibanana anu hirup kanu maot kumangrupikeun nyolatan walaupun paduki payah berarti eta sae mangka urang mah kalintang urang Sunda sok ahli mulang tarima mangka jami anu midamel kasayan ku urang dibales kasayanana diantawisna ku ngadamel deui kasayan kanggo anu pupus ku cara maparinkeun sedekah ka anu nyolatanana maka sok dipaparinan artos sangkan eta sedekahna kalebetun kana sedekah nyamuni mang salajengna supados kalebetun kana sopan mangka artosna di amplopan supados teu kauninga eusina sabaraha jumlahna sabaraha itu salajengna ngajalankeun kana tata krama al adab aula minal imtisal tata krama langkung sae tibatan turut lamun teh mah turutna maparikeun artos teh di amplopan ku jalan kirang tata krama mangka tata kramana sae di amplopan tanu mana nyodakohan eta teu aya kajabi niatna mah mika welas mika asih ka anu tos ngantunkeun kalintang dina dintenan kahiji salajengna saur sahabat kumaha lamun teu mah sedekah ku rezeki teu aya rezekina walaran kangjing Nabi paman lam yajid fal yusolli rakaataini bila mana henteu kagungan rezeki kanggo nyodakohanana ku jalaran anu pupus teh kaayaan fakir atanapi miskin boro-boro ngantunkeun harta banda anu loba rezeki anu ngaleuya kanggo mulasara mayitna oge estuni ngandalkeun pamere tatangga ngandalkeun pamere kulawarga ku jalaran kasipatan ku fakir atanapi ku miskin tapi kulawargina hoyong midamel kasayan alasanana nyaah ka anu tos ngantunkeun tapi ku sedekah teu aya kamampuhan saur kangjing Nabi bila mana teu aya kamampuhan mangka sok laksanakeun salat jumlahna 2 rakaat anu mana ieu salat tata carana yaqra'u fi kulli rakaatin minhuma Fatihatul Kitabi ayatal kursi wal hakumut wa qul huwallahu ahad 11 maratan anu mana tiap-tiap rakaat aosanana sabada ngaos Fatihah surat anu diaosna kahiji ayat kursi sawihan
Kadua alhaqumut sawihan. Katilu kul huwallahu ahad atau surat al-ikhlas 11 uihan. Salajengna ruku sujud, salajengna cengkat midamel rakaat kadua aos-aosanana sami sapertos rakaat kahiji. Sabada Fatihah rakaat kahiji suratna ayat kursi sawihan. Ditambih ku al-haqumut sawihan, ditambih ku surat al-ikhlas kulhu tea 11 uihan. Sabadana ruku sujud teras atahiyat akhir salajengna salam. Sabada salam diterasin ku ngaosieun doa ieu. Anu rupi doana nyaeta Allahumma inni sholaitu hadhihi sholata wa ta'lamu ma urid. Allahumma ba'as sawabaha ila qabri. Allahumma inni sholaitu hadhihi sholata wa ta'lamu ma urid. Allahumma ba'as sawabaha ila qabri. Lamun anu pupusna pameget mangka disebat nami ibuna. Model contoh Zaid bin Fatimah contohna. Lamun anu pupusna istri disebat nami Ramana. Model Fatimah binti Zaid. Tanu mana ieu salat teh ku para ulama disebat ku salat unsi. Anu hartosa salat unsi teh salat ngabebetah mayit. Kujalaran aya katerangan anu di luhur teh. Teu aya anu ngajantenkeun keung anu langkung dahsyat kanggo mayit tibatan dinten kahiji. Kujang kitu beberah eta anu pupus, gedean hate anu pupus, bebetah eta anu pupus, hibur eta anu pupus, pikanyaah anu pupus diantawisa ku ngalaksanakeun salat unsi. Dupi niatna nyaeta bismillahirrahmanirrahim. Usolli sunatan li unsil mayiti rakaataini li ibadatillahi mustaqbilal qiblati adaan lillahi ta'ala. Anu hartosa niat abdi salat sunat ngabebetah mayit 2 rakaat karena ibadah ka Allah bari mayun ka kiblat karena Allah Ta'ala. Lamun diberjamaahkeun janten imam adaan ditambih ku imaman, adaan imaman lillahi ta'ala. Lamun janten makmum ditambih ku makmuman, adaan makmuman lillahi.